Fadkuruni sareng Allah, aranjeun kabeh kudu eling ka kaula. Jadi dikir teh perintah saha? Perintah Allah. Kumaha cara dikir? Ayat 3. Hiji bil lisan. Dikir kunaon? Orang masuknya alhamdulillah. Nomor kedua wal qalb. Kunaon? Ku hate. Nomor katilu wal jawari, ku anggota dohir. Jadi Allah memberikan perintah eling. Allah memberi perintah dikir. Cara dikir 3, bil lisan wal qalbi wal jawari, ku letah, ku hate, ku anggota tubuh. Ieu dikir anu 3 wassolatu mustamilatun ala salasah, ku ibadah salat cupar kabeh nya. Ku dina salat aya babacaan teh, nah eta dikir naon? Lisan. Terus dina salat aya husu teh, aya berarti dikir naon tah? Hate. Nomor katilu dina salat aya gerakan teh, aya. Nah ibadah salat ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena sholat mampu merangkum dikir anu 3. Dikir lisan, dikir hate, dikir anggota. Gagah sholat. Coba we sholat kita coplokeun hiji tong dikir naon? Tong dikir lisan. Kos pantomim. Gerakan neungku. Teu Fatihah teu naon. Sah teu. Batal nama ge rukun bacaan teh kan 5. Hiji takbiratul ihram, 2 maca al-fatihah, 3 tasahud akhir, 4 sholawat ka nabi na tasahud akhir, 5 salam ka hiji. Eta rukun bacaan 5 wajib dibaca. Lamun teu dibaca batal naonna. Tuh kan aya can sunat qaulina. Nomor kedua aya dikir qol. Mana angtak budallaha kana katarahu fa ilam takun tarahu fa inna yarab. Jalma nu salat na husuk ieu jalma timulai dari salat sampai selesai selalu merasa diawasi ku Allah. Bisa gitu teh? Ya teh nanya ke guru teh bisa nya teh. Usah mah tiasa meureun nya. Hah? Henteu ada di manaeun nya. Da urang ge hese. Bisa saya bisa. Oh. Ya carana, bejaan caranya. Ketika orang maca Fatihah, tolong hati kita jangan mengingat Yasin. Ingat karena naon we? Bahwa saya sedang membaca Fatihah. Lamun urang ke ruku entong mengingat sujud, bahwa abdi teh sadar itu keur naon. Tata husutan gitu. Lain dipurum-purum karena kata rempoh bukan. Ya Allah, boan nu nagih. Cara husutna gitu.